kadar urang ngabahas besi poho syarat sahna puasa aya 4. Nomor kahiji Islam. Bisa sah puasa maka syarat 4. Syarat nomor kahiji kudu beragama Islam, berarti kafir mah, berarti murtad mah atuh teu sah puasana. Nomor kedua wa aklun kudu boga akal, berarti nu teu boga akal mah nu edan mugma ale atuh teu sah puasana. Nomor katilu nikoun min nahwi haidin, bersih tina sabangsa head jeung bangsa-bangsana. Aya wewe atuh teu sah puasana. Nipas bangsana, wiladah termasuk miskam atau keguguran baik getih maupun daging tetap teu sah puasana. Nomor kaopat wa ilmun yakudul waktu qabilan lisaum, nyaho bahwa waktu teh narima kana dipuasaan, nyaho kana waktuna bahwa eta waktu teh geus asup kana waktu puasa. Lain waktu lebaran, lain aya mutasyrik, jeung lain waktu-waktu nu dilarang puasa. Nah eta kudu nyaho ketentuan puasana. Itulah syarat sahna puasa. Kahiji. Nomor kadua dek dicaritakeun teh syarat wajibna puasa. Kewajiban puasa ngambogaan syarat aya 5. Nomor kahiji Islam. Kewajiban bagi jelema nu beragama Islam puasa lantaran geus memenuhi persyaratan. Nomor kedua taklif, mukallaf. Lamun tadi nomor kahiji Islam berarti nu teu Islam kafir atau teu sah. Murtad wajib puasa ngan lantaran nyana kahalangan ku murtad berarti teu sah. Ari kawajiban maka wajiban jelema murtad puasa ngan teu sah lantaran nyana kaluar ti agama Islam. Nomor kedua taklif kudu mukallaf, berarti kudu balik, kudu boga akal, teu sah. Jelema edan puasa teu sah, mugma aleh puasa teu sah, jelema mabok puasa teu sah. Teu kawajiban puasa lantaran manehanana henteu kataklif. Nomor katilu ieu tokoh kudu kuat, jelema nu teu kuat puasa atuh teu kawajiban puasa. Aya aki-aki umurna geus 90 tahun geus teu kuateun puasa atuh teu kudu puasa. Nini umurna geus 100 tahun teu kuateun nyaona puasa teu kudu puasa. Teu kudu puasa ke urang atur. Puasa sok teh ieu mah nu kuat atawa jelema panyakitna teh mah parah jasa emahna ngora kene padahal mah kakara umur 20 atau 30 tahun ngan emahna kronis sehingga lamun teu dahar jam 7 jam 9 teu dahar geus kiceup-kiceupan bae. Geus kiceup-kiceup bae teu kuat kana mah dipaksakeun paling datang ka zuhur eta teh kudu buka bae ulah. Agama mah murah jasa la yukallifullahu nafsan illa wus. Gampang jasa bagi jelema nu teu kuateun puasa duulah. Ieu mah jan dititah puasa sote nu kuat. Nomor kaopatna sehat, ulah gering. Lamun gering atuh teu kudu puasa, kudu sehat awak teh. Ngan geringna kabagi. Aya gering anu kudu puasa bae, aya gering anu makruh puasa, aya gering anu haram puasa. Aya gering makruh puasa jelema gering-geringna kira-kira geus dimenangkeun kana tayamum ngan ai puasa mah kuat mun puasa makruh. Aya jelema gering lamun puasa manehanana teh bakal paeh haram puasana. Aya jelema teu meunang sanajan gering teu meunang buka rieut hulu doang. Kunaon sia eta buka puyeng aing. Cek kiai ge cenah aya muriang mah teu kudu puasa. Ngomong naon suro? Muriang kos siapa tuh mun dimenangkeun budak. Ati babararuka kabeh. Tah eta jadi aya ukuran-ukuranana. Nomor kalima ya komah henteu ka mamana cicing di imah. Ai musafir mah berarti meunang buka. Tuh. Selanjutnya
rukun puasa ayat 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi niat unggal peting dina fardu urang puasa Ramadan fardu tah niatna kudu unggal peting niatna di papatahan urang ku Syekh Nawawi niat teh paling rendah aqallun niat fi Ramadan nawaitu soma godan min Ramadan cukup sakit atau nawaitu soma godin min Ramadan jadi tak sakitu tah hayang sampurna abdi mah mama mun hayang sampurna kieu cek Syekh Nawawi tanara nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala eta lah nu sok urang dipake sakali deui niatna nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani macana ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala aya nu perebut ulah ramadhani teh mah ramadhana aya alif laman henteu aing mah deuk ramadhani bae sia ramadhana henteu aing mah deuk ramadhani bae cak aing ramadhana ribut ramadhana jeung ramadhani geus lah puasa lah sakeula rebut Ramadan aja ke Ramadhani satu nu bagus atuh sia Ramadan aing Ramadhani atuh aing mangan ngaji di Cilongok Ramadhani sia kunaon mantak Ramadhani mah kieu fardi didapatkeun kana Ramadhani didapatkeun kana syahri didapatkeun kana isim isyarah geus cek dina alfiahna lamun gue mun sorib didapatkeun atuh jadi munsorib kitu teh mantak aing mah dek Ramadhani bae oh kitu nya sia Ramadhana naon aing mah ti dituna bae Ramadhana dedengan baheula geus Ramadhani masalah Ramadhana jeung Ramadhani teh udah dimasalahkeun teh mun teu dibahas ge ulah dimasalahkeun sarua-sarua kene salah ngomong doang mah kurang asak ngaji alfiahna kumaha lamun niat sakaligus nawaitu shauma syahri kulli aing mah deuk niat sakaligus bae sabulaneun mun cek bahasa urang mah Gusti abdi niat puasa sabulaneun eta kos kitu tadi niat bisa teh cek mazhab Syafi'i mah teu bisa tapi cek mazhab Hanafi mah teu naon matak besi urang engke poho misa cenah dibaca geus bae nawaitu shauma syahri kullihi isuk niat deui nalika urang poho niat kaganjel ku eta tuh kaganjel geus niat teh sing ada ti peuting ti mimiti surup panon poe ane magrib datang ka fajar eta waktu niat ai niat di mana tempatna golbu niatna dina hate aya teh sungut eta mah sungut mah sakadar jang tajaruk narik doang supaya bahwa hate teh niat dikedalkeun sunah hukumna cek ulama acenah ieu mah moal disungut adek di hate eueuh masalah daripada sungut doang hate henteu terjadi tapi lamun hate doang sungut henteu eueuh masalah nu bagus mah nya sungut nya hate geus kulantaran di kolbu niat mah atuh bebas-bebas bae urang keur salat Isya Allahu Akbar ngamakmum ye lantaran nungguan imamna angel babacaanana ngalamun angel si imam di obong-obong kori teh ya aduh nyada bari kieu bae lah aing niat bae lah di jero hate eta teh nawaitu sumagodina daripada jadi di jero salat niat jadi ngan paling disenserikeun ku Gusti Allah. Masalah sih, masalah teh emang karang itu ieu urang mah. Atawa keur kieu bae di hareupeun imah. Niat di jero hate bae keur diuk. Jadi bae. Eta bari ngedeng hiji can niat bari ngedeng jero hate bae. Beres. Atawa bantes tarawih ngopi terus ceklat bae ka pamajikan. Nah, ka pamajikan pas dek anggeuskeun inget ka niat dia teh ji aing can niat daripada engke mantes jima aja sok hees mendingannya
ge ku anakna. Abah ngabeten amat niatna. Ore nganggeuskeun. Tuh sama Sari emang osok berung. Nyahoan tak ku aing ngerti. Tah eta lah niat teh kos kitu. Jadi masalah. Urang mah nu geus biasa dididik ku Sultan Maulana Hasanuddin unggal ba'da salat tarawih urang sok make niat. Eta teh nang Sultan. Mantak baheula mah make solawatan age eta teh eta binti Fatimah binti Rasulillah teh. Masyaallah kutub-kutub robani. Ta eta teh eta masalah Hasan Sumal Husain Ibnu Ali wal Fatimah. Beuh kurang keur leutik mah unggal masjid karar itu. Unggal masjid kuari mah diganti ku marawisan. Urang tarolol teuing sia. Eta Hasan Sumal Husain Ibnu Ali wal Fatimah Allah. Rasulillah Muhammad ya Rasulullah. Geus beres niat eta tah. Ya Allah ya Rabbi nikmat jasa. Kuari anu barari saja aki-aki nang separae. Cenah aya keneh aki-aki nu baheulana tilok teh anu kuari hirup mah. Itu bisa tah atuh. Aing cek aki-aki osok eta ngadeng ge baheula tah ngan aing tok bilu atuh sia teh main cimplong bae baheulana. Itu bisa kuari. Ya Allah ya Rabbi. Sia cek aki-aki ka aing mah emang ka sia aing mah. Guys, bari mah naon bae atuh jaeta geus eueuh baheula mah rame jasa unggal masjid mushola di Banten mah eta bae di Banten. Sok geura Tangerang satangerang Serang saserang Pandeglang sapandeglang serempak kabeh Hasan Sumal Husain teh. Asal tas tarawih bae ngadenge di mana bae eta masyaallah nikmat jasa. Bari eueuh. Ji niat. Nomor kedua watarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun. Zakirun eling muhtaron tur karep bero jahilin mazurin lain jahil ma'zur. Di jero puasa teh di jero puasa kudu ngajauhan nu ngabatalkeun kana puasa. Ke bakal dibahas nu ngabatalkeunan dahar nginum pan kudu imsak jima eta lah nu ngabatalkeun kana puasa. Kitu ge zakiron mun eling goge muhtaron mun karab kitu ge deui lamun lain jahil ma'zur. Kumaha lamun poho Zaid mantas di pabrik istirahat balik ka imah barang neuleuh diturum saja ya jengkol. Atuh ngarada ge karyawan. Waduh jengkol ngora. Wih, aya sambelan segala. Geus teh dingding haling deui. Ngeduk 2 piring setengah. Beres 2 piring setengah nginum lek sacuntang. Geus beres nginum sacuntang samsu. Geus beak datang ke merek-merekna. Kakarak inget aing keur puasa ieu. Tah eta kumaha eta kos kitu? Geus ulah dimasalahkeun ngadoa ka Gusti, ya Allah ya Rabbi, alhamdulillahirabbil alamin. Anugerah ti Gusti ieu mah. Mudah-mudahan isu poho deui Gusti. Masalah. Teu batal teu naon. Lantaran lu batal so teh mun inget poho mah teu. Asal ulah mempohokeun sorangan. Cek pamajikan keur da pohoan padahal henteu. Atuh teh Allah nu nyaho tah mah kos kitu. Atawa balik ti mamana pamajikan ngongkong teu make calana. Watuh naik temperaturna. Aya guha di dinya.